dina entep dina kibang baya gerak nyapa eri eta bangkina ate dikubur handapeun pangan kapinis nu ngagarimbung sarata kaurugan gara pamuda kalem gara bapak kades ibu titi kapayunan walet anunya ngecerikan ligincing badan sorangan gara pamuda kalong ari kadian kapinis nu ngagarimbung walet anunya ngecerikan ligincing badan sorangan gara pamuda kalong ligincing badan sorangan Gusti calik dina bang baru enteng pamuda kalong ngahurun balu anu ngalangku sedih manah nawuyun Allah imun kesel panuta ngantun bulan lami nyerata watus di medan
Yusuf anu sabar. Aya Mas Yusuf kadian eta kadian Mas Yusuf kadian la 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 Mas Yusuf la 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 ayo Mas Yusuf kadian la 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 kleng angkleng eta Mas Yusuf cobi kapayun eta sangsara bongan sorangan kleng angkleng kita Mas Yusuf ombak-ombakan dikodok dulu Mas hari sangsara bongan sorangan calik dina bang baru sabar sareta pakadus mana sadar aya pakadus sareta ikhlas tu rela jujur serta sakti la 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 pakadus la 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 sareng Bapak Bari ini bapaknya Bari yang ini bapaknya Bari yang ini bapaknya Bari itu ayo Bapak Nabari kleng angkleng Bapak Nabari ombak-ombakan deneng ludeng Bapak Nabari cobi macam kapayunan kadi-kadian ayo Bapak Nabari kleng angkleng Bapak Nabari ombak-ombakan Bapak Nabari kadian sing deket jalik dina bang barung Bapak Nabari tengah gurun nyawa anu ngalangkung Bapak Yanto cobi macet nanging nu gelisah Bapak Yanto sabar Bapak Yanto cobi-cobi kapayun la 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 iya Bapak Yanto iya atur nuhun Bapak Cahyo Bapak Cahyo kadian kleng angkleng Bapak Cahyo ombak-ombakan deneng ludeng Bapak Cahyo sangsara bongan sorang kleng angkleng eta Bapak Cahyo cobi kapayun heula aya Pak Cahyo deneng ludeng eta sangsara bongan sorangan dina bang barung Pak Cahyo antengah undang hoyong anu jiga kieu nyawang anu ngalangkung Pak Cahyo hoyong anu jiga kieu nanging nu gelisah Bapak Nis manehna sabar Mas Bapak Nis cobi macet Bapak Nis cobi kapayun la la la
papayun hiji dua tilu apa lima Bapak Dodo ngomong sorangan kita mana nyeri teh nyeri hati Pak Dodo ditamelarkan entah benang Bapak Dodo budi sabaran otos Bapak naon atuh Bapak Nis entos Wak Mono aya Bapak Wono Wak Mono musik sorangan aduh alaya koyong tepang jeung Aedi nyeri teuing Adi nyeri hati Adi ditamelarkeun teu benang Adi kudu sabaran aduh alah hoyong nu biru aduh kadieun ngalih deui ka Mamang Eda Mamang Ede dan Mamang Ede cobi majeng Mamang Ede kapayun heula aduh Mamang Ede kapayun heula Mamang Ede kapayun heula cobi majeng kapayun heula Mamang Ede cobi kapayun